ama sa ada tacan ngantos eta teh. Hibisnya tempat wisata anu kamari di nu enggal nya. Eta teh masalah nanti kumaha eta teh Bongkar kamari tos kade dibongkar nya. Eta teh ninggal dina info mah janten kieu bah. Salaresna mah wisata eta teh di pasian izin. Mung teu saageng kitu. Izina teh mung 5.000 saurna mah dina ieu teh nya. Izin di pasian teh eta teh. Mung panginten ku si pihak wisatananya aku pengembang teh. Jadi langkung ageng dugikeun ka 14.000 ngalungkeun dina izin eta ngalangkungan tina ieu lah lahan nu tiasa digarap ku anjeunna gitu da emang perlu wisata teh salaresna mah mung panginten eta teu ninggal kana tata kelola ruangna gitu lah maksudna janten ditinggal-tinggal mah eta teh nu janten permasalahan banjir kamari ageng dan karena tanah resapana terus teu aya teh ya kamari motor dibongkar gitu kieu ge da meureunnan di kamari teh teu aya nu warantun teh iwal ti gubernur nu ayeuna eta teh jeung isana teh teh kan si Uwa mah can ningalieun videona cobi bah nu mana bah videona bah iya Wak si Uwa mah bener tuh atuh da bah ari wacek wa mah jarang ngomeh tingali heula coba tingali heula Wak tingali oh iya. Ini kita lagi di areal rekreasi apa sih namanya? Ibis ya, dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jaswita. Ya. Kemudian Pak Kasat, silakan berikan penjelasan. Ini izinnya berapa? Ya, izinnya diajukan 4.800 meter persegi kurang lebih. Nah, terus yang dikerjakan? Dan yang dikerjakan sampai dan tahun kemarin itu menjadi 15.000. 15.000 berarti sudah nambah 11.000. Ya, kemudian dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami, Pak. Peringatan sudah, Pak? Sudah melakukan peringatan, kemudian pemanggilan, Pak. Kemudian diminta bongkar sendiri sudah? Iya. Tetapi rencananya akan membongkar sendiri yang di luar ketentuan. Udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Ya, siap. Bantu Pak Wakil Bupati. Siap. Pimpinan DPRD Bogor. Pak Bupati juga sudah bantu mengarahkan Pak Bupati untuk dukung Pak Gubernur. Dukung kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya PT BUMD Provinsi Jawa Barat untuk memberikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak walaupun itu adalah lembaga bisnis, lembaga usaha BUMD milik Provinsi Jawa Barat. Kita ngasih contoh pada seluruh warga di Jawa Barat. Ya. Terima kasih Pak Guru. Ya. Ada alatnya? Lanjut ada alatnya? Siap. Kita mulai bongkar hari ini. Astagfirullahaladzim. Ini eta HPT ulah dialami cek. Di mah. Kelas aya sansan, jangan bicara. Atau sekali-kali meninggal informasi. Baik itu teh mah sae penghijauan. Tapi sana si hijauan uang beureunya rejo bareureum ulah hijau nu kitu. Cicing-cicing oke jangan aji mah informasi malahan mah oke sok dipasihan terang kok. Ada pantas saya budak mah tuh naon deui suganjang aji isuk-isuk ka sawah datang. Hari wa mah ka sawah jawa cenah. Mata tingali jempolna ge badagkeun nempel dipake kilona apa. Kami sareng ieu. Jantan akhirnya kumaha teh jang isa? Ya akhirna mah eta teh di ieu we bah dibongkar terus panginten nya nu janten bijaksana si gubernurna tuh janten kieu da meureunnan aya efek naon ge nya ayeuna panginten dibongkar supados teu kajantenan balik deui tapi panginten eta teh anu daramel di dinya kumaha carana supados teu kaleumitan padamelan tah ayeuna teh didamel kebijakan ku anjeunna teh kieu cenah komo tah ayeuna kan bade boboran beureun nya tah gaji nu sasi ayeuna teh bade dibayarkeun cenah kaping 27 eta teh ku bapak aing teh subhanallah mantap pika kitunya pada di kieu cenah bebeakan gitu lah nya tamanya mungkin cenah ulah hariwang maraneh teh cenah loba cenah saurna bade didambeulkeun di cenah kitu sumbaran teh cenah ulah hariwang loba pagawean cenah di urang cenah teh beres dibongkar cenah maneh ku urang digawekeun cenah ti naon pelakan teh tangkal cenah nya meureun ayeuna peryogi sabaraha ribu meureun melak oge nya da kamari tos jadi hoyong diuwihkeun deui meureun ya diuwihkeun deui gitu ai kitu temanya
Adedi da aiku mah kahartos tapi jeung isannya upami lahan anu tadina leuweung atawa penghijauan misalna teh nya lamun hujan teh mah da kuage kabayang kan hujan jeung isannya Ya. terus dongkap kana taneuh teh jadi aya rembesan teh nya banyak disaring ku akar kan jadi ngendak di bawah tanah teh. Kita tos dina tanah teh si cai eta teh jadi merembes teh ditarik teh ku tenaga matahari ke kaluhur nya teh mun ceuk wa mah jadi embun lah intina teh embun. Ketos di luhur teh balik deui ka handap. Ayeuna pangintennya upami tos di bangunan kitu penghijauanna teh aya tatangkalan komo sakantenan nu ka dina tanah aya panginten jadi di hotmik nya teras di beton. Pan begitu upami hujan teh langsung teh meureunnan cai teh lompatna teh kasusukan. Iya. Kasolokan eta kulog di Kaabahnya terus karti di dinya mah. Ai tos disolokan teh panginten teh tiasa nampung sakumaha badag solokan oge pinten deui ditampung ku tanah asli gitunya ku tatangkalan. Upami balik kitu mah ayeuna maliri urang di barat urang nyaikeun cai kana seng tawa kana kenteng nyurulukna teh mun sagelas deui eta teh. Tapi mun dicurulukeun kana taneuh sakecelak mah aya kartos palebarinya Indonesia. Ya kaserepnya. Kaserep ku cai. Jadi bulak-balik intina lumpat kana tanah di dugi matahari panas ngembun ke atas gitunya kaluhur di balik di teras gitu. Ai kitu mah pantas dibongkar oge. Dan mun anu jadi hebatnya Abah mah mantep lah pokoknya ningali gubernur ayeuna. Buka wantuna nya mangsakan nya ketegasanana. Iya. Eta teh kan bangunan eta teh bangunan engal. Iya. Teu aya teh nu wantun teh, Pak. Nya mangsakan teu aya nu wantun. Atulah anjeunna mah Siliwangi ya. Ayuna mah Siliwangi anjeun. bangunan engal tadi pabana pun diratakeun deui. Tidak mau ieu deui pada tidak mau perhutan ide cenah nya. Dan salam nama cenamanya jantan ari orang Sunda sareng orang Jawa mah cenah kana gunung teh leres-leres jiga mas sauranya mantap kudu dijaga ari ngaranna gunung teh cenah teh jantan sumber kahirupan Batusnya. paling mata kunaon nugikeun ka gig gitu angis lah Cenah kamari mah bukan ka ieu nya. ya ningali dirusak lahan gitu dirusak. Kan bos wagen ningal anjeunna tapi urang mah teu sieun ku nanaon cenanya ku harta teu sieun ku nanaon ku kayaan tapi lamun tumbuh-tumbuhan penghijauan di babad anjeunna mah nangis teh di dinya teh. Dugi kantos cenah dapuran-dapuran awi anu disusukan gitu tanya di alaan geuninnya cenah akar-akarna teh digentos ku dipelakan batu kanggo BTN perumahan-perumahan gitu pan anjeunna mah di dinya ngada sayang kembali deui kitu lah susukan teh sareng kieu ayeuna teh bah nya nu generasi ayeuna ya abdi pangintennya kedah pinter-pinter ngabaca informasi teh sok kadang ayeuna teh dikaitkeun sareng IKN cenah nah cenah eta hutan di IKN cenah di Babadan di Jian Istana cenah ari ieu nu di dieu dibandingkeun teh kitu nya disambung-sambungkeun. ya sakedana teh terang informasina da ai hutan di ayeuna ieu nu dijantankeun istana mah eta mah hutan ge sanes hutan lindung eta mah. Oh eta teh. Ya, di IKN mah eta mah hutan leres kangge produksi gitu sapertos ngadamel kertas nanaon jadi beres tidinya teh tos di Babadan teh dipelakan deui saresna mah gitu. Di IKN teh. Ya matak anu ayeuna mah nu teu pinter maca informasi itu jadi dibandingkeun ka dinya cenah ari hutan nu itu mah teu di ieu cenah bongkene ku presiden padahal mah da geus kitu benten ieu mah kan hutan ge hutan resapan. Tah ayeuna meureun efekna tingali banjirna di mana-mana. Waas ningalina ge daerah puncak ujug banjir badag gitu tara biasana nya. Oh iya banjir bandang. Mangkaninya di Cianjur mah jeung isan ayeuna sok gunung-gunung teh sok diaralaan ku sikna teh paralahan. Eta diru. Samaro di ditu ge di aya di Gunung Bubur. Ada teh pangintennya tihang gitunya, tihang dunia gitu. Tihang komitos di kupasan gitu bade nakeun kumaha gitunya dunia teh.
tos pakuna dicabutan mah dikorowotan gitu kareueung gitu nya sigana teh da ai ku ayeuna mah mawa ka karaos beureunya kayak sigana teh ku anak incu urang karaos teh dina cai-cai tos disedotan ku aqua sedotan cai-cai teh suksieun teh cai teh ketirangan gitu cai ya tuh dalam model tinggal bangsa cai-cai gitu teh kan model ayeuna pam teh namun ditilik-tilik deui mah ti urang-urang keneh teh nyerep ka ditu ka dieu ku urang we dikonsumsi deui cai teh jang isan senjata alok cai nyararas teh mang cacan hiji cai dua angin tilu seuneu teh senjata alok mun urang geus leb cai rek umpat ka mana ayeuna urang ditiup angin teh senjata alok rek umpat ka mana umpat seuneu mata kantos ningali di Amerika kebakaran teh nya biasa di Pareman biasa di Pareman tos Allah ngabijilkeun senjata ajeuna eta teh tiba ulah manusia keneh nya tibat namanya mudah-mudahan ya atuanya Jawa Barat teh aya tos diuihkeun deui kana ieu mah nya ayeuna mah teu seueur kana bencana gitu nya urang darukung we lah nya darukung we gerak-gerik anjeunna teh urang teh ulah wara nanggap negatif ka anjeunna teh da anjeunna teh nyaah meureunna nya ka baraya nyaah mata kitu di teh Jawa Barat ka Jawa Barat ka urang Jawa Barat anjeunna teh teh duh uang mah asa meuni hayang tiba heula teh anjeunna naik teh kitu ti keur zaman bupati keneh Purwakarta nya ya Purwakarta aduh mudah-mudahan ya Allah ceng teh nya uang mah sok doa we kitu nya bakatku wa teh meureunan kasem-serem lah ka anjeunna teh cinta kitu teh mudah-mudahan janten ari kahoyong mah kapungkur teh janten Bupati Cianjur wa teh nya kayak ka urus lembur mumun gitu ngan anjeunna teh ceng itu janten Bupati Cianjur sigana teh ceng atuh mudah-mudahan ya Allah atuh janten gubernur atuh ceng teh anu engkena mudah-mudahan janten bapak urangnya nomor 1 teh nya bapak nomor 1 alhamdulillah enak kalaksananya nya ayeuna teh tos katinggal anjeunna tos jadi uam teh sia-sia nyolok anjeunna teh kitu nya milih anjeunna teh padahal teh heula teh wa teh keur teu damang kitu nya demam gitu batuk keur panas wa teh ngan saking hayong nyolok bapak urangnya adedi hayong kita atuh babek karayatan ke TPS teh jadi anjeunna teh nya uam teh pika kitu bah keur sales mah mareuhan coba jang isa pas TPT aduh lamun teu angkat ke TPS lebar yeuh hubungan gua gitu mata karayapan sakitu teh teh tah sakitu panginten baraya Sunda obrolan ngalir ngidul mudah-mudahan jantan manfaat amin jantan informasi kangge urang salereanya sakitu panginten ti abdi sampurasun Bapak aing Kiblikeun